sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Hilly. Selamat menonton. Hor panto ya gilian di kararonci hari si mana mangkat mana tuh nih kita kenal di dinya undur-undur. Oh ini ngalan undur maka mana mak Itu aja angkat ngalas dulu atuh ngalas dulu mana dikunci yuk panto atuh abah kumaha asupna menabah yang minum naon kan sok loba semah naon semah gua poe undur datang oge ka dieu ka abah panto mah dikunci atuh hayang teh kunci mah gantungkeun tadi dieu eta kumaha tuh ya abah yang eta ulah ngupuk dinya eta araratul beusing digegel beurit udah ka dieu tuh cek abah oge ulah cicing ditolong tijeduk abah yang minum eueuh cai kumaha ieu mah panto dikunci nyai kali itu nyangan cai tuh bong nyai cicing dia tuh nya tuan beusi aya semah ke abah teh yang dinya abah ari kali itu arek milikan nang kalasem asem teh beak wae ku jalan wae kudu karunu asa boga asem baju buahan ngaruh ya turunuhnya asa anu teh anu runuh jaba-jaba kudu aya asem ngarujak asem mau tengari asem urang kuat beak kudu karunu jalaan wae jadi nggak abah kaditu nya teh mun aya semah bejaan nya geus aya semah mah ini teh segala ditinggalkan kunci gue balik dibawa lain ditinggalkan kunci ini dibawa tuh aing tuh mah asup nah hayang minum aing teh meureun beudeuh mah aya semah sama di daratang pan kieu ge aing teh jadi pananyaan mati hararideng nanya ka aing hayang beunghar plokna teh anu hayang kabeli mobil anu hayang kawin anu hayang macem-macem ka aing tan hayang bunghar atuh ka jeuleu atuh hayang bunghar ka aing oge image kos kieu ti hararidang sugan itu tapi itu aing sana aing dukun tuh nya cek aing oge geus beak wae ya asem teu kaupun buahan rep buahan buras kudu ngararujak asa aya anu reunuh neangan rujak na asem mes nyangan asem ka dieu mes nyang asem ka dieu atuh asem aing mah ari mah buahan dipake ngarujakan asam cing reunuh ngari rujak oge lalakina tuh tibang hayang ngarujak awe kudu make asem pun hasum pisan meureun ngarujak make asem coba eta
kuat meni hiji-hiji acan emang bahan apa nya sentena kakinya sapisan wana asa usum anuruna teh ini usumna engko kuat unggal poe anuruna ini mah kemana nya tinggal ini Allah malah sini nggak kemana ini Allah. Arek tatanya kabah endeng cenah aya bah endeng di dia cenah bogohan mah bobogohan menang anu bener mah hanteu urang tatanya yeuh kabah endeng yeuh cenah bah endeng jago pelet yeuh urang tatanya coba di mana nyai mah bah endeng teh nya tuh itu aya imah itu sugannya bobogohan mah bobogohan geus menang botak teh ya geus menang jabring teh ya angger we teu menang anu bener kumaha cenah ieu teh mun aya sikar sih lainnya coba urang ilik Iya kunaon adel. Ada ka mana meleng wae lupang teh. ita loba ieu dah kenapa ini nya deui Aing dek tadi tuh ka imah Bandung teh nyaho imahna. Cari ka mana? arek ka imah Bandung deui rek nanyakeun jodoh aing dah Ayo tuh bareng. Aing gendek nanyakeun dah aing dek main tadi ieu di Terawang sugana menang jodoh. ayo gas yang menurutkan wae tuh dah boga jodoh kan Aing menang jodoh-jodoh. ayo dew ayo sia Bingung nih siapa? ayo abang tahu Wah, kemana tuh kemana si abah teh tengna gitu arek iya arek nanyakeun ieu ya tang dulu belum. Bah, jalan wae kudu rarono naon nyai ayah saya mah tadi mah. saha abah teh mangkat oge di teangan we ku semah teh aya wae semah di wae Awewe cenah ge. kuring cenah ge awewe Tadi aya nanyakeun abah gara gelis teh. murah ku awewe nanyakeun abah garulis Heeh. Cenah ge aya perlu. tumben-tumben aya awewe gelis nanyakeun abah biasana mah ka abah teh kuat buka-buka acan nanyakeun imah awewe gelis penasaran abah ya awewe nanyakeun abah gelis naon nya coba nya dah Nya, aya teh. di mana ieu Aya di imah. di mah mumpung masih ya aing di ieu pun awewe duaan teh gelis mah duh bawa aing bisa makan samping tuh aya awewe gelis gua ancen nanyakeun aki-aki tuh geus nanyakeun awewe gelis mumpung masih yang ngalahan suluh abah ditanyakeun kudu garelis kayak naon dinyakeun kudu gelis ceh aya semah ya kudu garelis arek naon eng aya perlu bah oh ini salaman oh dibalik aya mana neng mana ge tuh pantona de kunci abah kita digangan emak teh kapanggih-panggih emak mangan sulu cenah pantu dikunci moal menang cai-cai acan gua abah perlu naon coba aja di dieu we cuma rek ngomong doang aya naon erek naon lah geuning malah kasih serian aya abah teh arek ieu banang sih arek panggiekeun ieu sarawangkeun kitu dipang narawangkeun heeh hayang menang jodoh hayang menang jodoh abah geus duda teh anu botak kan botak-botak maksudnya kumaha menangkeun kabogo teh geus anu botak teh anu lenang teh atuh mana muris mana muris yang kabogo teh anu botak-botak anu jabrik-jabrik emang unu beneran anu herang pisan gitu loba misalnya yak enten naon ka abah alat mental pelet we Sugan urang teh mah sugan teh hayang dikawin ku abah ganti gitu oh nya arek tadi naon ka abah Ugo arek minta jajampe sugano yang menang jodoh atuh abah mah teu bisa jajampe teu bisa sesembur
Serius wae. Gini serius wae kita bubar teh. Nyala banget apa sih serius? Oh. Kira aku. Abah kan ganteng perasaan teh lebih serius. Kumis abah serem. Oh, Jenggot abah serem. Oh, fokus bajenggot. fokus baju. Abah teh ngaranna teh Bah naon coba? Bandeng. Ya, abah teh ngaranna Bah Endung. Neng ka dieu arek ngenta cai. Pelet suka rek melet ya abe tereh menang. Oh, hayang menang pun pelet. Abe menang lalaki. Tadi abah ge aya anu mawakeun pelet. Ke ku abah dibere pelet. Boga keur para blauk ngan. Beda tuh eta mah keur lauk ieu mah Lain lalaki. pelet, laki mah lain pelet jang jawokan. Meureun eta. Jampe. Hayang dijampe, hayang disebura, hayang disembur. Abah mah nyembur mah bisa, mah jampena teu bisa. Kumaha we yang penting mah menang lalaki. Oh, ya loba di jalan laki mah itu tinggal kali neangan balata. Yang laki nu ka aya aneh yang lalaki Wah, ka teu abah. bener ieu mah teh yeun. Nanya teh lain buku ieu mah. Nah, kan abah mah tibang dukun pakai baju hidung doang. Abah sebut abah nyasang mitah ka abah. Emang abah dukun, abah lain dukun. Kalau Banu ngomong cenah Abah bisa ngejang sakti cenah. Nya kajen teh di mah hayeuna abah mah kan ngalah duit di mana we nu penting abah menang duit. Urang dek neangan jodoh. Minta ya ieu pangjeulekeun. Panggil gua abah di Tarawang dijeulekeun eta. Jeulekeun abah beungeut abahnya. Beungeut abah. Nah, jeulekeun mah kayaknya baik ti dia geus sagis nyeulekeun banget abah ge. Biasana kitu. Kabeh ge anu ka datang ka abah mah teu dijampe. Nyeulekeun beungeut abah baik ti teh seserian neng. Gelo meur. Lain gelo. Jelema teh ieu. Beda cenah. Tas liar ti mana matak loba jelema datang ka abah ti gedung-gedung asa balik di dieu nanya gimana teh cenah. Tas di mana? Ti Mbah Indung. Menang naon? Eta posisi serian gitu. Jigana mun aya nu aneh ieu menang nu aneh bunga. Matak jibat datang ka dieu, dan nyeuleun anu tas tanya ti abah teh asa baik ti abah syuri, asa baik nas ti abah saruri. Menang jampe mun padahal mah lain syuriun. Cek batur mah cenah menang jampe alus gitu. Matak balik deui baik deui ka abah. Heuh geus ayeuna mah pang doa-doakeun atuh abe. Dibura. Nyem-nyemkeun lah. Nyem-nyem gitu abe menang jodoh. Dikumahakeun abah yang Nyem-nyem ayeuna mah gitu. tadi dina ge cai acan nyai. Cai eueuh ma eueunan emuh eueuh. Obak loba atuh lah. Oh. Kumaha ari eueuh cai mah abah mah teu bisa ngajampe. Kan di dieu mah Heeh. abah mah emang kan tibang saung kebon da pelak-pelakan cau doang. Abah keur pelakan cau di dieu tanya. Keur melakan cau. Imah tibang pagi abah di dieu teh imah teh bagi abah tibang ukur lamun niis. Hayang ka kebon di dieu. Ayeuna emage kan eueuh, pantoge di konjen mah ngasuluh anu sok ngenta datanya mah lain di dieu. Da ieu mah eueuh alatna di dieu mah. Anu datanya teh kan kudu boga alat. Aya pakakas. Kudu di imah. Di mana tuh imah abahna? Imah abah di ditu jauh. Rek ka imah abah jauh daek. Arek ayo atuh. Nya hayu atuh rek daek ka ditu mah. Da abah mah da lamun teu make ieu mah make naon teh pake alat mah abah teu bisa. Komo eueuh cai acan jeung keur ngaburana. Mun neng teh ku abah teh kudu dibura mulun. Heuh atuh menang jodoh. Gitu mun. Yuk urang ka ditu ka imah abah yuk. Yuk. Imah abahnya. Giring jalan kos kieu, Bah. Kan imah abah makan jauh, makan di kebon, cik abah kan itu di kebon. Loba reungit ieu teh dah. Kebon abah mah bari gitu sih ge. Ladang loba nanya ka abah. Tuh. Kebon abah loba. Yuk. Di heula. Loba reungit deui. Jangan oge di kebon atuh neng loba reungit nih wajar loba reungit. Teuing menang jodoh teh gitu. Ah, iya, imah abah mah. Enggak cantik nih. Adanya abah hayang udah lah abah udah dah. Iya si neng yang disembur cenah ku abah ya lah. Ya. Tadi kan neng yang diburak ku abah. Nya. Yang disembur ku abah. Hayang naon tadi teh? Hayang menang johol. Jodoh. Hayang menang jodoh. Oke berhasil moal eta. Jadi kudu ieu doa abah mah jampe apa mau teh semburan abah pokoknya mah mungku abah disembur dijamin gua abah mau disembur abah mah. Bojigong. Deh. Lain bojigong bau jengkol. Nyai kan ya. Kabahnya anu mana heula disemburna? Ieu heula. Ya lah we lah. Ieu heula. Neng kan hayang disembur. Hayang diburak.
ku abah kan yang dibura yang menang jodoh ya jodoh meloba kayak waktunya datang mah datang ya akhirnya mau ku abah dibura akhirnya sembur ya yang sembur Gak sembur doang, kudu manjur. jadi kalau sok ya paling ngarentan jampe malah mimpi 2 tahun wae gua itu musim kedua minta dukun aing dukun naon paling dibura mudah sampai tidak datang ke aing aing pajarkeun dukun Uang serak bener ya. Mereka kita bandung nyampaikan budak ya. Mantep sampai halus. Sok buru. Pas darinya gitu mana? Oh, halus lah nek kadinya hayeuna. Hei Dek. Tipunya deh. Ayangnya ke mana? Ayo Bandung ya. Padahal mah eta mah sebenarnya bau jengkol. Jampe mana supaya pinter ya. Ah, bono wae ya. Apa gitu ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam aya di wae dukun ana ya deh Iya, budak ya. Sekolahnya teu naik-naik ya. Mau itu hayang supaya pinter ya budak. oh yang sekolah tuh naik Oh, emang tuh kita raje Oh. sekolah anak nya ulahan atuh eta mah. kayak naon deh kayak naon deh Supaya pinter ya budak ya. kayak dibura Heeh. aing jika kita ngebura udah awetnya 2 nu garis wae pada mah tadi ini paling memang paling di depan dibura paling naon paling dibura wae lalu aing pajarkeun dukun aing pajarkeun si abah pajarkeun abah dukun luang aing make buka janggut kurang jabro pedagang got aing panjang bisa baprang aing buat dukun ayang dibura deh Oh, supaya pinter ya budak sekolah ngaji sekolahnya supaya pinter. supaya pinter ari pinter majang diajar lain nyenta ka abah aduh ngana pinter teh diajar mah teh belajar mah ari pinter gimana mana ogah yang pinter mah diajar lain nyenta ka abah oge belegug abah oge bodoh nyenta ka abah yang disembur yang dibura bener yang dibura ku abah bisa abah bangabura mah bener yang dibura ye kemana? Salah tuh bah, enggak weh. Iya, sekolah enggak bah. Semuanya pur weh tuh. Apa? Abah mau ngabura teh naon? Amba bapak bapak libura, bapaknya nyarikan anaknya mau ngajarkan anaknya supaya anak pinter. Yang yang bura dia itu. Salah ngaburanya. Enggak ada yang salah bah. Aduh, bau jengkol aja. Salah yang salah bah. Dek, dia tuh dukun gelo, kamu dari ibu. Modar gua guys ya. Goblok. Baik, menang 2 hulu aing ngabura. Pokoknya poe mah aing ngabura anjing mah poe. Tadi budak tunggu golis pengen dibura. Terus datang deh cikana budak mau budak ayo si bapana mah budak hayang sekolah yang pinter ku aing dibura ku aing hayang sekolah yang pinter ka aing atuh anak mah sekolah mah kudu mah diajar ajarkeun budakna supaya pinter nyata ka aing nya ku aing mah dibangga dibura aing bangga dibura ku aing pokona mah pokona zaman mah sadatan ka aing yang dibura ku aing dibangga bura mah aing bisa ngajangkeun mah aing teu bisa kono aing buraan anu datang aku aing bura Si Abah cenah tadi cek tetangga si Abah cenah ieu ngandung manjur cenah ieu na yang pena orang yang budak ieu ah sila urang nyusunna teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna wae aya datang deui wae. Mai undur datang mai keureun poe saya mah. Aya naon deui Neng? Ieu tah. Naon dah? Budak geus gede ieu nyusuk kana wae. Bejohon bapana ngagendil wae, ibi ngagendil wae deui kintanan. Yang sina eureun nyusuna. Bapana ngagendil kene wae. Oh. Atuh ku bukti begitu bapana ngagendil. Anaknya ieu. Mending bisa rusak tuh untuna tuh. Nya palingan anak ngagendil wae anak disirikeun ku bapana eureun dicebrok ieu. Terus elek naon di ka dieu ka abah. Yuk, hayang sina eureun nyusuna. Hayang dibura. Bapana beakeun wae. Yang dibura deui. Nya dikumakeun we, yang penting eureun nyusuna. Abah di bangabura mah bisa. Pokoknya poe iki tadi abah ngabura geus 2 nu ngabura. Tadi budak gadis abah dibura. Hayang naon tah?
anu hiji yang hayang dengan jodoh, hayang dengan jodoh lupa ke abah cenah bah hayang dibura gua abah mah hayang jodoh hayang dibura itu tadi budak tina yang sekolah cenah supaya kita hayang dibura enak hayang naon hayang udah nyusu geus gede kitu masih kan nyusu atuh mun ngegelan meureun nu ngadat lain anakna bapana beakun wae ku anakna ulahkeun anak ceritana hayang dibura di babanya ada abah mah ibang ngabura mah geus jago kabeh oge anu hayang anu liar ka abah ngenta dibura da abah mah emang bisa ngabura nya ayeuna neng supaya hayang eureun nyusu hayang dibura diburanya dibura yang geus dibura geus nuhunnya abah ayo buru deh urang geus araran ya hayang sakola hayang dibura anu hayang jodoh hayang dibura acik ene anu hayang eureun nyusu hayang dibura nyatu arane hayang eureun nyusu hayang dibura eureun nyusu mah eureun nyusu kudu dibura atuh aing bisa naon aing bisa ngabura nya dibura kok aing tah aing bisa ngaburan barase baraja ribu serahakan ku ngaburan asana aing bisa ngajampe mun pangsana aing dukun aing mah lain dukun aing mah tibang tukang bubura